dieu geningnya di teangan teh. Lain di dieu, ieu nih tapang menerkeun iri. Pang menerkeun iri. Hujan. Nya, cek apage pasti bakal timuruan. Saha ieu? Menakan si Abah. Duka, udah ikutin kemana-mana teh tadi teh. Ya Abah bisa ngomongin ke ayah, ke Uli. Juga nanti di mana? Duka. Uli teh da ngarona nya apa bagian manehna ngarona. Kemana tuh Sugan? Duka tuh di nyari eta teh aya di kayang domba ke ayah. Da biasa boyak bidinya. Ini sih di kandang sapi. Ayo di kandang domba, di kandang sapi. Kalau sapi itu merenangnya Nyanya belah di susu kan tuh. ibu ayah tapi ada jalur hungkul deh. Bikang. Oh ayah di kamar. Karunya nasi si Abah ih nu agung. Karunya teh ke si Abah. Kemana tuh? Hariwang sedikit teh dari usumna teh lain usum. Lain hariwang kuna naon, da piraku hari bobogohan jeung domba mah. Hariwang teh we ku jelema nama usum jelema teh jelema anu. Nama usum jelema anu ngararuksak geuningan. Kemana? Kan ai domba mah bener paling-paling oge eueuh bae gitu kumaha. Siapa tahu? Berat kuku, itu yang doma. Mata kali cek, mata kali sebulan si dia gitu. Karunya teh eta nasib si Abah di Cimolu di Cimolu ke domba itu ulah gitu. Ulah diturunkeun ke domba. Henteu eta oge. Mah bisi di Mahrana tah. Tah eta beunang. Eta menjadi pelanggan. Mana urang dodog. Kamana ini Mahrana teh belah di teh eueuran. Asal nama belah di mah. Kudu dipapai saurang-saurang mah nya. Kamana teh da balaya geus kurang geus naon ieu teh. Tapi kali teh kieu cenah. Ku abi tadi kita, pas cenah eta bisi hujan. Pamamen kenteng. Bobo. Gua kaluhun bener. Ya budak kumaha mun kaluhur asup. Iya. Da tadi teh tuh ngari geuy kitu heula ku abi teh digeuy beunang langsung kaluhur basare ieu. Bobo atak ngaliwur meureun kumaha turun tidur. Bae atuh mangnya. Beunang sare. Nya. Rahmat salamat eta kumaha lamun Jadi kasetrum. urang beuli. Kasetrum geus dihakan beuri trek kumaha cing. Aya beurkeun nya sanaon atuh siapa? Asa tulangna meureunna kalau siapa? Pun pasti nih. Jeung cara rape gitu lah. Terus gimana? Tadi sepertinya teh Cara rapi ayo ya kita ada biasa tuh. Oh ya kieu mah usum. Diwati urang we tara aya Keur usum di Karbon oh ya kieu mah di Garawe masih mesinna urang tuh urang pada gawe jadi kieu aja Ih, salam tah siapa? mau alat jadi tidak bakal. Kan gitu kan baik, bu ayo cicing di kemarana anu Eta bisa be aku beurit teh nya. yang salempang teh kana domba. Diburu teh kana domba. Keun bae Nya menang di sare. keun bae. Ai kana domba mah naon urang teh nya ame teh anakan domba. Domba sorangan pengubah batur. Keun bae atuh Bisa ngaku. Dijieun jadi abah-abahan cenah begitu. Heeh. Ngaguar teh. Abah. Pamana si Abah teh. Besok apaleun kana sora abi mah. Sieun buru-buru turun. Pas ya ari ngaran-ngaran salaki mah meureun kana kapanan sora pamajikan dan geus kacoo meureun lain setahun 2 tahun tunggu 10-an tahun. Pasti bakal apaleun. Aweh rajen bu, abi teh puguhan. Nah, apa gawe trajen itu kunaon? Eta teu usaha. Supaya nu penting Pagawean mah moyan. nu penting mah dahar, Bu. Tangga Tapi ida teu usaha oge. alhamdulillah. Atuh aya naon deui atuh. Geus aki-aki jeung nini-nini mah. Sadarnya urang tegas ka. Kolot itu bener. Dari sate meraken. Nya
gitu. Tak sok resep ai dicemburukeun teh samuradeuy teh. Gusti aku nya tidak urang teh geuning sekolot geus loba nu karasa ini mah. Geuningnya uyah karasa asin gula karasa amis. Geus kolot teh nu geus nyeri awak, nyeri segala we teh. Kapangan menjadi hati. Gini teh boga duit gitu aja. Kalau rese usaha zaman kiwari gini ku corona gini Nya, aja tahu gata. Urang jadi teu bisa usaha gini aya namanya. Meni teu ingkah-ingkah eta corona teh. Sabaraha urang ada ku pamaretan teu kabere. Betul. Kabere kita. Aya berenang. Nu basa geuning masa ayeuna nih nya beunang kabere teh beunang aya alhamdulillah. Sakit juga alhamdulillah. Da hayang masakan teh 5 kintal soalnya. Kayang bae. Bae 5 kintal tapi ditinggalkeun cenah kana awak rek. Bawa sa karung gawe teu ka bawah. Nah, geus kana beuteungnya ka bawah. Geus kana beuteung geus Sama masih abah teh ibu nih. teuing atuh kumaha nya. Sesebelahan ieu. Tanyakeun atuh sugan kanu berwajib. Asa sesebelah antara. Abis itu sesebelakan beuteung pun. Kecantuang. Geus jam sabaraha nya ieu teh ya. Atau sesebelakan beuteung, sebelakan naon ieu teh kira. Bisa jeblak atuh. Jeblak kayak kemana atuhnya siapa teh orang ditanyakan atuh ke mana? Coba Orang tanya kan. Gitu cah hayam teh jalan aja si mama teh balik ka mengurus hayam teh tuh anu begung naon kayak teh nu sing ada sabaraha hiji deui teu diperhatikeun pisan si mama loba ieu loba ngagosip di ibu rempong geura sok pika sebeleun ari eta ingon-ingon jadi piara teu dinaon hayam teh marabankeun hayam teh tingali uwutna aya keneh atawa caina pika sebeleun tuh Gusti boga pamajikan teh tengah hiji jeung cek edoh jadi kitu da buka pamajikan teh loba ruang riung kepercayaan ka salaki deui nama barangnya ada halaki kakieu jeung di peraturan jadi pasti Abah tujuh naon iya iya biar kertaan hayam si mar kacida hayam ka bargung abi itu teh aya pameureut ya itu teh abah teh sapangurusan kamar kan hujan diri ayo lain bunda eta tadi ngomong-ngomong coronanya tetangga ya maya tetangga Siun atuh itu lah ini mau diperiksa corona nah si tetangga teh meni otoh jingkrak cenah hasilna teh negatif nah anu positifna naon atuh jantung koroner cenah atuh eta ari coronana negatif ari jantung koronerna positif cek urang mah pada teh penyakit teh leuwih meureun langsung goler atuh ku jantung koroner mah sing di diara rauhkeun ya mudah-mudahan kabeh Gusti sing jauh kabeh penyakit ge kitu kahayang mah ulah nerak mudah-mudahan masih sarehat kabeh lah sing geura balik teh si corona teh urang mah eta corona eta corona da sawe di tasna nya alamatna di mana teuing awewe teuing lalaki teuing randa teuing tadi bujang kita pergi hararese corona teh tapi beri asal ngagalaksaknya nya karang sabar galaksak teuing ini mah cenah aya kieu geuning-geuning ini cenah dibere bantuan ai nu ngarenna teh heueuh ini teh meunang bantuan tah anu keuna ku corona teh bantuan sugan teh bantuan ai nu keuna ku corona teh dibere bantuan tah nyebutkeunana teh cenah ieu cenah eta kasih nini teh nini cenah ieu bantuan cenah ti corona heuh cenah nyebutkeun teh alhamdulillah mudah-mudahan corona cenah sing panjang umur dikerasa apa lamun corona teh sugan teh jelema gitu sugan teh ngaran jelema ini atau we baran atau we dibere duit cenah dibere naon beas meureun padahal meureun sapopoe ti mana ya nama boga disalaki jadilah mah anu bener-bener teh ngameh ieu ku salaki ulah wae hayang teu tahan abah kumaha masih mati muruan ketek teh kumaha da otaknya aya di dieu
geningnya di teangan teh. Lain di dia, iya nih tampang menerken iri. Jangan poe. Ya, sekarang pasti bakal timuruan. Saha ieu? Pan ieu teh rana teh teu boga salaki. Nya ayeuna teh boga salaki atuh. Tadi teh ka abah teh nih tampang menerken Naon iri. atuh ngaheroan? Tampang menerken iris tadi teh gitu, abah teh naik. Apa nu ngomekeun iris tadi ieu mah urang. Aya di mah ieu. Urang mah tadi, geus urang mah. Ya nyusulan. Janjian meureun. Aduh, maka janjian. Janjian ieu mah nya. Salah paham. Abi teh baru caroge mata kasih abang kumaha. Kamu mah kenaon? Nya lamun aya iris abang. Teh beda teu boga salaki mamang ngumahakeun naon alasan ngomong-ngomekeun pada mah ngomekeun naon. Ya, itu baru kan teh mata Korea nya. Gitu, Bah. Abah mah. Si mama timuruan Tolong wae. tadi tuh. Bunda, abi ngahatur nuhun pisannya abah tos. Oh, tos di baturan hatur nuhun teh muhun. Hayang seuri ninggal bunda Menerkeun. amak teh. Ulah Menerkeun. salah paham. Benerkeun naon? Iris. Iris. Teh halodok kieu iris. Pan penting Apa hujan. nu penting hujan, nu penghalang. Hujan sorangan. Pasti bakal hujan sorangan. Mun hujanan mah emak bakal hujanan. Tadi di mana? Tadi di mana? Si nyai yang abah ka imah. naon? Pamdeurkeun iris urut penting. Curiga. Mana eueuh keur kukumah tadi cai. Curiga ieu mah. Gitu. Gusti maka jeung curiga. Oh, heueuh. Nya Naon? ayeuna mah paingan penting teh ini deui saya teh karona. Eta meureun kadinya ka imahana. Lain ka Mana si imahana. Ujang geura jadi saksi. Lain. Mah maksud abah mah kieu tah. Si Ujang urang adu-adu karana ieu gitu. Lalu mainan teh beunghar. Saiki kitu budak di ikeun kanurana. Tuhan budak urang nadaekeun daripada ayeuna geus kolotan kawin-kawin teh kumaha atuh. Ngelecehkeun Amana si ibu. Udah. Kamana nya? Jadi saksi gerak. Iya, bunda ulah sok ngelecehkeun Rana kade, ulah jadi recehan. Nah, Rana teh lebih terhormat. Nah, teh. Rana kaum dua apa teh kudu dihargaan. Nya Dan kaum nya, iya, apa mah. mah dari rana mah meureunnan kumaharana. Itu perasaan. Iya nya, Gitu. saya Rana teh begitu. Iya, timur teuing bah eta. Nya teh. timur teuing. Ulah Bakat gitu. tuka abah boga Ieu teuing. hayang seuri. Aya naon ieu teh aya naon? Paingan teh hari. Meni riweuh. Tinggal ibu daek salaki ke kituan. Oh, eta geuning si Abah Gusti. kapanggih di Mahrana. Lagi maharana ditampang menerkeun iris tadi teh. Percaya teh. Percaya. Akan ku di dia dititahan ngomekeun iris tadi ieu mah sorangan. Apa aya di ieu mah eta? Kan abi mah nya Yang salah deui suami. kita ngomekeun iris di ieu mah rana. Nya, sigana mah Pokoknya kurang tada kita atuh. ngarona kala hiji init ngaranna. Tuh, Nya, kalah percaya. Teu moal ieu mah. Ya sapu penting teh jeung teh eta. Dekeun cece marek jadi penengah, harek jadi penengah, harek jadi penengahnya. Ada penengah-penengah teh berat ka dieu teh. Moal, bunda moal. Jadi pelayan. Oh, di marek eta we. Pelayan. Erek mang menangkeun anu meunang. Gitu anu rek mang menangkeun anu bener moal. Si sampurna bener nah. Cing atuh kumaha ieu Iya, Abah geura teh idongnya. Iya terana teh ka imah abah. Ditampang menerkeun iris Ya. gitu. Da karunya atuh geura ku urang teh. Eta teh Ya, kayak bebeja heula ka di dieu si Dek, dek, eta teh si Dek Rana. beja mana keur kukumaha dicai. Nah, Ya, eta. tah gitu. Bener atuh teh salahna Abah, teu bebeja heula ka si bunda, ka si Gitu. emak teu bebeja nya. Kudu nama Abah teh lamun rek aya naon teh bebeja ka pamajikan. Ya, Kan nya sebenarnya tadi kan segala begitu. rumah teh aya pamajikan. Memang Jadi atunya Abah teh erek nya ayeuna mah kieu we. Akhirnya mah kawin kau jeung si Ata. Alah. Aya wae Ari atuh. mah kumaha? Apa tuh? Maksud abah mereka tinggal ini tengah budak abah. Nya. Si Ujang karunya gitu. Anya akeun atuh udah. Nya teh ka si Ujang tanyakeun. Heeh, tah kitu aja nama. Picontoheun abahnya pikahareupeun namun abah erek ka mana ka beli kudu bebeja Nya heula. gitu. Mulanya atau meureun bebeja. Nyain teu bebeja heula. Nya kan we. Emaknya Ah, temenan abah wajib nulungan kanu butuh. Ayo atuh nyarinya. Sama ayo atunya. Ayo naon? Bete sasalamanya si emak. Nafsu meureunnan. Ayunya. Ayo atuh. Ya. mangga. Ieu geuning cedok sarwana. Kieu geuningan saprek jadi Rana tehnya. Minta bantuan kata tangga ge jadi salah. Keluar salah.
calik di bumi salah jadi sorotan anu teu bener. Jadi kumaha atuh? Ya, mah ada. Hari ini ngobrol tadi itu lah. Ada tempat saya. Lain. Tempat saya baik kali. Ya, gua tidak. Tempat saya. Penjelasan teh mah iya namanya nyaho. Enggak ada sakit. Itu kumaha. Ayo we jelas tapi nya. Ya lain budak-budakna kitu daekeun moal lah. Teuing Kamana si ujang si na? api we budak daekeun ternyata Sumpah teuing abah mah keheulaanan. Make masih keneh ngora. Kunaon Tah yang nasok kan dia tah. ngira ribut naon gitu. Lain ribut. Abah teh eta keur menerkeun Iris. Nu si tatah itu si teh Rana. Pajarkeun apa bobogohan jeung Rana. geus eueuh heueuh. Nya apa teh? Kakak go atuh ujang. Maksud abah mah Waan kieu. we ngobrol. Maksud abah mah kieu nah ujang daek teu karana kitu urang jodohkeun ku abah. Orang mana ieu teh? Belobar ana di. Nya ke urang eta cukan aya ieu urang ke urang teh ka imah ka dieu gitu. Nyamannya mending kitu. Kumaha jenisna we. Kira-kira ujang daek moal. Ieu teh abah nu re nyangrokeun atau abah nu hayam na ieu. Lain abah mah cangrokeun abah. Buku abah mah hayang. Boga si mah abah hampir aku di sini mah kemana-keun. Geus kolot ge karunya. Kumaha mah atuh? Teuing pek we. Kaditu teh Ujangna kumaha atuh ada moal rek pasang heula. penting terus hubungan mereka orang teu nyaho. Apa juga nama gitu meureun. Kadina Kumaha tuh kita yang wae. teuing mah aku agak teh